medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun Dahlia anggota Karaman Alas Waringin anu seja ngaranjah ka Pilemburan tos tiasa diungkulan ku Mang Odek sareng Santana samalih mah si Dugul Waru menuju ka piuhan lantaran ditampilingan ku Santana. Urang lajengkeun serial Si Konceleng dina jejer carios putus Si Konceleng tanding titisan Siluman karya Bagus Resbati. Wargi Dahlia si Dugul Waru harita sadar tina kapayahanana terus pada ngagondeng ku anak buahna. Waktu si Dugul Waru ngareret ke lebah Mang Odek jeung Santana manehna narik napas panjang ngabagikeun paneutupna ka anak buahna bari sumengir nahan ka nyeri terus ngomong lalaunan. Ayeuna nawa orang balik orang pulang ke Alas Waringin kade ulah aya nu wani-wani ngalakukeun tindakan kaributan di Pilemburan. Dewek bener-bener rasa ngimpi bisa ngalawan kejadian seperti kieu. Eleh jajaten ku si Santana bocah sakti tetela aya deui geuningan anu sakti si seperti si karang larang euy. Ayo baralik. Si Dugul Waru mere parentah ke anak buahna sangkan ulah aya anu wani nyeun tindak kaributan. Saterusna ngajakan Indit balik ninggalkeun eta Pilemburan. Sakabeh anggota Karaman Alas Waringin taya nu wani ngabantah atawa cumarita. Da puguh maranehna oge geus eueuh anu untupan pikeun ngalakukeun tindakan ka Mang Odek jeung Santana si bocah sakti. Ningali para Karaman Alas Waringin barali Mang Odek netep antep ka si emak warung bari terus nyarita. Geus parulang aya nama para Karaman teh mah. Tulus aya nama ya pamitan teh. Mudah-mudahan be atuh dina hiji waktu orang bisa tepung deui. Atuh ka emak yo. Anu geus ridho henteu dibayar. Jangan nuhunkeun we. Sabab karasa jeung katarima ya kukuring jeung ku Santana ieu beuteung jadi kausian. Ya, sami nuhun Mang Odek.
Adalah sanajan emak oge ngawakilan sakabe pangeusi lembur ieu teh nganuhunkeun pisan kana bantuan atawa pitulung Mang Odek oge jang Santana. Bisa dibayangkeun kumaha lamun eueuh Mang Odek jeung Santana ka dieu. Geus bisa dipastikan sakabe pangeusi ieu lembur teh bakal jadi korban kagarangan para karaman anu matak emak jeung anu sajena asa kahutangan budi we jeung nyawa ieu teh. Tante rumasa ngahutangkeun budi ieu mama. Ngan kitu be dikersakeunana meureunnan datang teh bet ka ieu lembur. Anu akhirna ku kersana anu kagungan marga dumadi ieu Santana tiasa ngungkulan kagarangan Sidugul Waru jadugna karaman alas baringin. Banyak kitu we mak lah nya. Kuring duaan pamit yo. Santana oge milu amitan ka Mawaru. Hayu atuh Mang. Wing oge rek miang ieu teh mah rek mulang mak. Pamitan we nya mak. Geus kitu Mamang Odek jeung Santana terus arindit ninggalkeun eta patempatan dijajabkeun ku paneuteup si Mawarung jeung pangeusi lembur anu sajena. Dina eta kajadian ngaran Mang Odek jeung Santana terus jadi bahan caritaan pikeun pangeusi eta pilemburan. Wargi dahlia urang caturkeun kaayaan di Paguron Jayalaga. Harita Barjaya anu masih keneh keur hanjelu jeung sumpeg hate keur ngajakan badami ka Ki Bajuri jeung Mayang Sakti tumali jeung masih keneh bingung pikiranana saha jalma anu geus ngalinglungkeun dirina teh. Ningali Paroman Barjaya anu nguyung ngemuka bingung, Ki Bajuri bisa ngarti kana eta kaayaan. Barubatak nyobaan harita Ki Bajuri mere kata tegan hate ka Barjaya ku caritaan. Iri kula antong abi bisa nih mun ayeuna pupuhu masih kene tetap aya dina kabingungan. Dalah sarajan kula oge sarua ya teh. Masih keur mikiran. Saha sabenerna jalma nu geus ngagagalkeun karep jeung pamaksudan urang. Ieu rasa kapanasaran teh. Tacan bisa menang jawaban nepikeun ka ayeuna. Coba kumaha cuk pikirannya Imayang ya. Kula aya pamikiran anu nganyahwankeun ngeunaan eta jalma teh. Hambali mah geus bisa dipastikeun nyaho. Anu matak kudu diteangan cara pikeun lengteng ku cara lemes. Nyata nyusupkeun jalma ka paguron macan bodas, pura-pura bakal babantu atau ngababuat. Pikeun ngalaksanakeun eta pancen takula boga jalma anu bisa dipercaya anu nelahna teh bilasmi. Oke. Akhirna bisa dipastikan tangtu bakal menang keterangan anu diharapkan ku urang ngeunaan jalma anu geus ngagagalkeun rerancang urang teh. Tah kitu ari jalan pamikiran kula ama pupuhu. Asup akal oge tah jalan pikiran teh. Dan kudu buru-buru dilaksanakeun eta pamaksudan teh. Sabab menang deui beja ieu teh. Cenah Injani teh geus tara-katara aya kaluar ti jero imah. Anu matak jadi tanda tanya, naha aya Injani atawa
eueuh di ditu teh atau kumaha gitulah. Tetep kangaranan Injani mah teu bisa dilepaskeun tina inceran kuring ya. Coba kumaha ceuk Ki Bajuri ngeunaan jalan pamikiran Nyai Mayang dia ieu. Ya nilikana kejadian di mana jadi jeung hambali oge milu ngilas memang bisa jadi keur hambali mah apalun ka jalma anu geus nulungan ka Wisrawa jeung si Omot anu madak kula satuju sareng ngarojong kana pamikirannya Imayang gitu dah bubuh. Barjaya neuteub antep ka Mayang Sakti bari nyarita deui. Jadi kitu geuningan Nyai. Jadi dina ieu hal kuring masrahkeun sapinuhna ka Nyai Mayang pikeun ngalaksanakeun eta pamaksudan. Ngan kade ieu jalma anu ngaran Bilasmi kudu bener-bener bisa dipercaya. Dina harti bisa nyekel rahasia. Ulah nepikeun ka nyarita kanu sejen. Lebah hal eta mah pupuhu sing percaya ka diri kula sapinuhna. Jalma anu ngaran Bilasmi moal make jeung wani nyarita kanu sejen atawa ngebocorkeun rahasia. Jadi penting nama karep pamaksudan orang bakal bisa laksana tina kanan. Rada kabuka deh, ya namanya pamikiran teh. Ente sumpek jeung baringung teuing. Ya terus terang. Hate ente waleh panasaran hayang nyaho secara pasti. Saha eta jalma nu geus ngalinglungkeun urang teh. Kangaranan geus puguh saha jalmana mah. Ya urang tinggal mikiran cara pikeun nyingkirkeunana. Bener gitu Ki Bajuri? Loh bener gitu pisan bubuh. Kangaranan aja yang kepastian saha jelema na madang tu urang bakal tetep bingung ya teh. Ngan ieu teh nya maksudnya ieu kagagalan kumaha lamun nepikeun ka tepi kana ceulina si Garang Larang. Kumaha dang ge teh alasanna ya? Kudu salempang ku hal eta Ki. Sabab kuring memang geus mikirkeun alasan anu kuat pangna pamaksudan aya dina kagagalan. Mayang Sakti neuteub antep ka Barjaya bari terus nyarita. Cekula mah urang teu kudu bingung nyen alasan. Sabab kejadian anu lumangsung memang aya saksi nah di antarana bae nya urang duaan. Jadi dina lebah dieu mah si Garang Larang sakuduna terus ngabantu ngawujudkeun karep jeung pamaksudan pupuh gitu. Ya bener tak gitu Nyai. Anu matak pentingna ayeuna mah nyemenangkeun heula katerangan ngeunaan saha eta jalma anu geus nulungan si Omot jeung si Wisrawa teh. Anu matak Nyai geus teu kudu micen deui waktu leuwih gancang dilaksanakeun eta rancang tangtu bakal leuwih hade keur pihak urang. Hartina bakal leuwih gancang bisa dikanyahoankeun ngeunaan laratan jalma anu keur jadi bahan pamikiran urang kitu tah. Kitu diantarana obrolan anu lumangsung dina waktu harita. Dina poe eta keneh Mayang Sakti geus teu micen deui waktu. Langsung ditahan awewe kolot nelah Bilasmi pikeun indit ka paguron macan bodas pikeun ngalaksanakeun pancen ti Mayang Sakti pikeun nyilidik ngeunaan jalma anu geus nulungan si Omot Awel alias si Koncleng jeung Wisrawa teh tur boga kamampuhan ngalinglungkeun Barjaya.
Margi dahlia urang caturkeun di paguron macan bodas. Poe eta hambali memang keur nyalse. Harita di tengah imah keur guntreng ngobrol jeung Rahmi. Anu jadi bahan caritaan taya deui kajaba ngeunaan Injani anu geus lunta ninggalkeun lembur pikeun neangan laratan Aki Rangga Wulung teh. Rahmi anu harita keur cumarita. Ya, mudah-mudahan be ai Injani ulah dugikeun kakenging gangguan naon-naon dina salami lumampah Kang. Ari hate mah tetep salempang abdi teh. Mohon ingis diganggu ku jalmi anu jahat. Nya, tapi ari ceuk Akang mah bet asa piraku aya nu ngaganggu. Sabab Injani inditna teh nyamar dina wanda hiji lalaki. Akang sorangan tadi naoge ya teu ngidin lamun lumampah kitu bae mah. Ngan Injani aya pamikiran lumampah teh nyamar dina wanda jajaka kitu tah. Nanging sok sanaos kitu mungguh ari jalmi jahat mah nya kitu teh ya Kang. Apanan teu kawanoja atarapi ka jajaka ngalakukeun tindakan teh estu tara pandang bulu. Maklum ku ayeuna mah jalmi jahat teh langkung nambihan. Ari margi da puguh aya luluguna teh geuningan nyata si Garang Larang sareng Barjaya. Sasat aya nu mingpina. Ya memang lebah dinya mah Akang oge ngarasa hanjakal. Padahal Barjaya dina waktu ayeuna tahapan ajen pangartina kawilang taya nu mampu nandingan pikeun jawara di dunya kajawaraan. Ngan lantaran tunduk taluk ka si Garang Larang sigana mah anu matak manehna jadi biluk. Pantes kana kitu teh pasti Kang. Margi jauh mah seperti Barjaya muasrah bonggokan kitu bae upami henteu kantos ijen heula kitu deui sareng si Garang Larang pangaranan kasaktin si Garang Larang anu sakitu punjulna ade saha atuh anu mampu nandinganana nya. Memang ku Akang sorangan acan bisa kaimpeng ieu teh. Saha anu baris mampu nandingan ajen kasaktena si Garang Larang. Teu anu matak pantes lamun beuki dieu teh beuki nambahan kakuatanana. Mangrupa jago-jago anu akhirna tunduk taluk sarta biluk ka si Garang Larang anu ngawasa lasu aringin. Kanyataan anu memang matak ngaprihatinkeun kanggo Akang begitu tanyai. Dina kaayaan keur kitu aya salah saurang murid macan bodas anu datang nepungan. Aduh punten Kang, itu di luar muhun aya istri sepuh palai nepangan Kang Hambali saurna teh. Anu jelas penting pisan teu tiasa diwakilan kanu sanes saurna teh. Ari ngakukeun nama Bilasmi nelahna teh kitu. Bilasmi. Kayak. Sahaja. Bilasmi mana ieu teh ge? Bet asa kakarak ngadenge ayeuna yen ngaranna oge ye. Asa teu wau we deui. Tapi sok be atuh. Aku sina asup ka jero. Sok. Sina langsung be ka dieu. Teu sawatara lila Bilasmi aya datang nepungan. Saterusna dibagiakeun ku Hambali jeung Rahmi. Sanggeusna silih wanohkeun diri. Harita Hambali anu lumangsung tumanya ngeunaan maksud kadatangan eta awewe kolot anu ngaran Bilasmi pangna harita aya datang ka dinya. Dah cobi jelaskeun ku bibi pangna ayeuna aya sumping ka dieu teh bade aya kapriyogian naon ieu teh. Sabab terus terang keur abdi mah kaget lantaran urang kakarak tepung ayeuna ieu teh. Ya sumuhun punten be ieu teh langkung ti payun Aden. Ya sumuhun bibi teh tos kumawantun.
Sumuhun nya eta henteu aya sanes pangna ayeuna pangan dongkap ka dieu teh. Jalanan sumuhun salira di dieu peryogi ku tanaga bibi. Sumuhun kanggo babantu di dieu. Janten sumuhun kitu ta maksud bibi teh. Sejak pada damel be babantu di dieu. Oh, jadi gitu maksud Bilasmi teh ya. Ya memang leres ya teh bin telepat. Iya wargi abdi Rahmi anu ngalahirkeun teh ieu tah. Dupi kayak Bilasmi di mana lembur matuh Banjar Karang Pambidangan teh, Cobi? Ya, kaetang rada tebih oge titieu manen. Sumuhun dari bibi masa sajami nyorangan. Sumuhun tos henteu aya kabeberat sareng urusan. Sumuhun janten dongkap ka dieu teh sumuhun mamanawian we sumuhun Aden sareng Nyimas Rahmi sumuhun tiasa nampi kersa sumuhun. Nampi bibi didamel di dieu kitu tah sumuhun. Teu kedah merekpek teuing atuh sumuhun nampi. Mani merekpek kitu eta sumuhun. Ku abdi dietang teh tos aya panginten 200 kali nama. Aya wae. Tak kitu geningan maksud ieu Bilasmi teh. Ya ari akang mah kari kumaha Rahmina we butuh atau apa henteu tanaga keur ngabantu ngurus Neng Cahyatin kira-kira. Ya kumaha Rahmi we ieu mah. Nya upami kawidian kalayan Kang Hambali sapuk mah abdi henteu kinten bingahna aya rencang anu ngabantosan Kang. Ari margi terus terang abdi memang teu acan pangalaman ngurus orok. Ari bibi mah tangtosna oge tos seueur luang sareng pangalaman pangintennya. Janten nya ieu mah upami Kang Hambali ngawidian kalayan aya dina kasapukan abdi mah bingah be anu aya Kang. Tah jadi kitu geuningan Bi. Jadi ngeunaan eta pamaksudan teh bet dikersakeun aya dina kacocogan. Hartina mana kitu oge. Bilasmi teh ngajodo babantu di dieu. Teu pangpangna mah ngurus orok anu neulah Cahyatin. Nyata putrana ieu Rahmi ya wargi abdi ya, Bi. Ya sumuhun atuh Aden. Nyimas sumuhun bingah sareng Bagja ieu teh bibi anu kinten agungna ieu teh sumuhun jauh di jugjug angang di teang sumuhun teteh aya dina kalancaran kitu da sumuhun. Tah ari tos jelas kieu mah eta buntelan baju ku bibi diberesan sumuhun kitu tah sumuhun. Nah jadi kabawakeun abdi. Gara-gara bebe we seueur teuing sumuhun. Tah kitu we Bi. Jadi di pengker aya kamar kosong eusian we ku bibi. Atuh ku ayana Bilasmi di dieu ya muga ulah arek tumarumpang. Anggap be ieu teh kulawargana Bilasmi. Ngan abdi oge Rahmi titip Cahyatin. Omat kedah diurus anu geten tulaten. Kasumpingan Bilasmi teh kaetang kabeneran pisan ieu teh. Nu mata keur abdi sareng Rahmi lir upama mobok manggih gorowong aya cukang komo meuntas. Gitu Bi. Sumuhun atuh nuhun upami kitu mah Aden Nyimas sanaos teu acan lami aya di dieu nanging ku bibi parantos tiasa karaos sumuhun kaayaan di dieu maestu matak betah tumaninah geuningan sumuhun da benten atuh pangaribawana sumuhun
Ku asa tos janten kulawarga di dieu teh sumuhun. Sanaos teh acan lami oge sumuhun. Ya nuhun be atuh ari kitu mah bi. Ya ari pokona masing Betawi aya di dieu. Omat ulah bosenan ya. Komo kangaranan bibi tos henteu kagungan kulawarga mah. Nya taya lepatna, lamun salawasna di dieu oge taya lepatna. Ku abdi sareng Rahmi tangtos diangkeun kulawargi. Gitu tapi da puguh hambali mah tara culika kasasama teu boga laku goreng kanu sejen anu matak teu ieu ngarasa curiga ka Bilasmi. Sok sanajan bener anyar pinanggih tapi bet ku kabeneran pisan. Lantaran Rahmi anu anyar orokan tur acan aya pangalaman bakal aya nu ngabantuan. Hambali jeung Rahmi teu ieu ngarasa curiga lamun eta jalma anu rek lakon gawe babantu teh mangrupa titahanana Mayang Sakti geus nyilidik ngeunaan Akirangga Wulung anu geus nulungan si Omot Awel jeung Wisrawat teh ya. Wargi Dahlia geuningan parantos teu nyekapan dewa waktos nah dinten ieu. Kedah diacangkeun heula ieu serial si konseling dinten ieu. Insyaallah anjing urang lajengkeun deui. Atas sim goreng anu manca tugas bener Mary sejak amit mundur amit mungkur kasadayana hatur nuhun kana sadaya parantosanana pun tina samudi kelepatan wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patang radio Patang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prung go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Komceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Wilujeng kantun permios.